Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, penak deui sareng Kang Ari bentar dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda teh anu nyanak judul Sobat Siluman seri ke-38. Dongeng Sunda karangan Kang Ari bentar. Mudah-mudahan mitra-mitra biasa kahibur ku ieu acara dongeng. Mitra-mitra sadayana supados henteu nyangkolong ting kana waktu sumangga ieu acara dongeng urang kawitan bae. Kamari teh nuju nyarioskeun di karaton di Karajaan Siluman Bagongnya. Dugi kadinya mitra-mitra. Mangga dar ah. Nitaring mah ku kaula aya naon hulu balang, cek Prabu Sihung Runcing. Sandika Gusti Prabu, yen ka nagara urang aya nu nyerang, kitu cek hulu balang. Atuh Prabu Sihung Runcing teh mending ngahulang. Yen ka nagarana aya nu nyerang, padahal salila ieu manehna can pernah nyieun masalah atawa boga musuh. Estuning manehna ngajaga dina karukunan karajaanana, boh di jero atawa di luar nagara. Gebeg hate Prabu Sihung Runcing ngagebeg. Pok Prabu Sihung Runcing nyarita deui. Saha nu nyerang? Jeung ti nagara mana hulu balang? Sandika Gusti Prabu, ti nagara Siluman Oray anu langsung dipimpin ku Nyi Mas Gelung Ayu. Kitu cek hulu balang. Atuh Prabu Sihung Runcing mending ngahuleng. Karek ge cikeneh dibahas. Kitu deui Patih Sihung Hideung jeung panasehat raja mending ngahuleng. Nya ari geus kieu mah hayoh urang lawan Paman Patih. Siapkeun para penggawa, para prajurit, para hulu balang, parentahkeun ka panglima perang. Kitu cek Prabu Sihung Runcing. Atuh cedok Patih Sihung Hideung nyembah anu saterusna ngumpulkeun panglima perang. Pasukan anu lengkap ku fakarang ti mimiti pedang, tumbak jeung jamparing. Eta pasukan dipimpin langsung ku Prabu Sihung Runcing. Malahan mah senopati pilihan panglima perang anu di bagian luhur, anu di bagian cai, anu bagian darat ke kabeh geus disiapkeun. Malahan mah milih prajurit ge prajurit pilihan. Sabab cek pamikir Patih Sihung Hideung, ieu musuh anu disinghareupan teh lain musuh jore-jore, tapi hiji musuh anu geus masagi ku pangarti, loba ku pangabisana, gagah kalawan sakti. Manehna pan geus ngarasakeun kana dua kalina bobor karahayuan ku Nyi Mas Gelung Ayu. Prabu Sihung Runcing ngagunakeun kuda kareta kencana anu khusus paragi perang. Malahan mah kusirna ge khusus kusir anu paling jago di nagara Siluman Bagong. Atuh anu saterusna pasukan Siluman Bagong anu dipimpin langsung ku Prabu Sihung Runcing nuju ka tapel batas.
sorana meniar tur aweuhanana kacida tarikna. Bari cing salagrok ari harita Nyimas Gelung Ayu ganda jeung patih naga beulit geus aya di tapal wates nagara. Hiji lapangan anu kacilelegana ampir satungtung deuleu. Harita ganda geus make baju perang, malahan mah baju nage langsung ti Nyimas Gelung Ayu. Hiji baju anu moal teurak ku fakarang naon bae. Harita di belah kaler kadenge sora anu ayuh-ayuhan disusul ku sora angin meuni ngagelebu. Harita pasukan siluman Bagong geus nepi kadinya. Harita Nyimas Gelung Ayu geus pahareup-hareup jeung Prabu Sihung Runcing. Pok Prabu Sihung Runcing nyarita sorana ngirung mata kukurayeun. Heh Nyimas Gelung Ayu, kaula rek nanyakan Andika. Naon maksud Andika make nyerang ka kaula? Rarasaan mah kaula mauh masalah boh jeung Andika, boh jeung Prabu Nagabodas, boh jeung Karajaan Siluman Oray. Kitu cek Prabu Sihung Runcing bari molotot ka Nyimas Gelung Ayu. Panona anu sipit hurung ngagebur nandakeun emosi muncak. Da ceuk rarasaan Prabu Sihung Runcing eueuh masalah. Pok Nyimas Gelung Ayu nyarita, "Hei Prabu Sihung Runcing, montong loba alesan make jeung les patih jeung anakku Handika anu pernah rek nandasa ka Kakang Ganda. Lamun teu kaburu ku kaula datang, meureun Kakang Ganda geus binasa ku Fatih Andika jeung prajurit Andika. Terus Patih Andika jeung prajurit Andika pernah nyerang ka Kampung Buhun jeung ka Kakang Ganda. Moal mungkin Patih Andika jeung prajurit Andika nyerang lamun eueuh parentah ti Andika. Nah eta lain kasalahan kitu ceuk Nyimas Gelung Ayu. Panjang lebar dina nerangkeunana teh uleng Prabu Sihung Runcing ngahuleng. Ayeuna mah ngarti naon sababna di nagara Oray nyerang ka nagara Siluman. Pok Prabu Sihung Runcing nyarita deui, kaula ngarti ayeuna mah nyerang ka Pangeran Ganda eta sebab kaula diparentah dipenta tanaga diperih pati ku ngaran Sikonot. Nyaeta ku bangsa manusia, ari Sikonot teh nyaeta manusia anu munjung mujang ka kaula. Wajar lamun kaula mantuan. Itu cek Prabu Sihung Runcing. Pok Nyimas Gelung Ayu
nyarita deui. Hei Prabu Sihung Runcing, lamun andika teu apal yen anu ngaranna Sikonot geus leuwih ti heula munjung muja ka siluman oray. Eta ngaran Sikonot geus jadi alas kaula, malah ku andika dicokot kitu cek Nyimas Gelung Ayu. Atuh Prabu Sihung Runcing mending ngahuleng teu apaleun. Maneh nama Juragan Onot geus leuwih teu heula munjung muja ka siluman oray. Pok Prabu Sihung Runcing nyarita deui. Kalau beta mah kaula teu apa Nyimas. Kitu cek Prabu Sihung Runcing. Alah, montong loba bacot, abang letah tetulangan. Bari kitu teh ngomando ka pasukanana. Serang! Sorana tarik kacida atuh geus menang komando kitu. Ngan bereyak siluman oray ngabereyak terus nyerang ka siluman Bagong. Ninggali pasukan siluman oray geus nyerang, atuh Prabu Sihung Runcing ge ngomando ka pasukanana. Serang! Der! Nu akhirna perang campuh, sorana meuni ngaguruh, sora pedang diadu meuni tongtrang. Anak panah cing baliur tumbak oge cing balalesat. Sora anu cing gorowok meuni rame dituturkeun ku sora anu cing garwak cing jararit. Oge aya anu cing garwik nyaeta prajurit Bagong. Prajurit lawan prajurit, ponggawa lawan ponggawa, ulu balang lawan ulu balang, senopati lawan senopati, panglima lawan panglima. Lamun pati siluman oray nguwak ngawik buntutna ngabuntang banting. Aya nu dibelit, aya nu diterei buleut. Kitu deui siluman Bagong ngagunakeun sihungna. Prajurit siluman oray sararoek ku sihung Bagong, angin beuki ngaguruh sorana pikasieun. Eta tepat ngadak-ngadak geuman. Malahan mah kadengena kalembur sorana sora caah deng-deng. Langit mimiti katingali angkep sigarek turun hujan. Padahal harita teh di alam dunya mah keur caang panas mentrang-mentring. Atuh di negara manusia kabeh ribut yen ieu bakal aya naon. Sabab cing bararasatna kilat jeung gelap dordar di luhur langit bari hujan mah eueuh. Patasna mah lamun gelap jeung kilat geledek kitu pasti hujan bakal turun gede. Tapi kanyataanna mah eueuh hujan sakecelak-kecelak acan, anu fuguh mah ngan angkep. Padan poe di bulan ku awan. Ari Nyimas Gelung Ayu harita teh nangtung jeung ganda dina kareta kencana.